Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pamirsa subscriber YouTube Mang Cecep Gorbacep anu satiasa tuhu manco di mana wae ayana. Dina dangat ayeuna urang neraskeun hanca carnyam tina majalah Mangle tahun 1863 nomor 66. Carnyam anu baris kapidangkeun dina dangat ayeuna judulna nyaeta Rusia hiji istri. Ieu yasana Ibu Euis T. Martini. Sumangga supados teu nyangkolong teuing kana waktos wilujeng ngadangukeun. Dina hiji sore di dayeuh Tasik tahun 1800-an engkang urang ngalayung hayu di payun seueur Neng Rukmini ka carogena sasauranana kitu teh bari nungtun ingkang caroge bangun geugeutna kara. Aya naon kitu di payun teh? Den Rukman mariksa ka geureumna tuluy angkat sasarengan ka tepas. Atuh resep bae ningalikeun nu palesir. Telila Neng Rukmini jeung carogena caralik di handapeun tangkal kersen di payuneun bumina nu aya di jalan Singaparna. Nili kana obrolan nu bieu mah bangun kacipta yen rumah tangga Den Rukman teh ginuluran kabagjaan. Komo upama ningal bumina anu sakitu sigrongna mah nembongkeun yen anjeunna salieuk beh. Atuh serangna lain saeutik-eutik serang deui. Di wewengkon Leuwih Sari aya 5 bau, di Sukaraja kebon dukuhna aya kana 3 hektarna. Di wewengkon Kacamatan Cisayong jeung Indihiyang serang kagunganana aya 4-5 wuluwukna jaba situna mah. Ari pausahaanana moka pabrik batik cap bulan, pabrik gede di Tasik mah pikeun harita moal aya nu bireuk. Tapi aya hanjakalna nyaeta ku teu kaparengkeun kagungan putra. Mangkaning ari nu jadi anak teh ceuk nu nyarita estu pameungkeut duriat nu bisa ngaraketkeun tatali batin salaki pamajikan. Tah nyaeta pisan anu jadi emutanana teh. Boh pikeun Neng Rukmini, boh pikeun Den Rukman sarua asa teu kagungan kembang soca nu baris ngeusian gedong nu sakitu agrengna. Keur sempal guyon upleg pisan Neng Rukmini barang ningali ka jalan ujug-ujug benten riukna. Anjeunna gancang ngeluh, pameunteunna semu mesum. Aya naon enden? Sur Den Rukman bangun nu reuwas. Itu engkang lah kumaha atuh urang teh. Walar Neng Rukmini nu dituduhkeun ku Neng Rukmini teh nyaeta hiji budak nu keur dituyun ku indungna. Eta budak tanjak tunjuk ka ditu ka dieu sarta indungna katembong bangun pohara gumbirana. Den Rukman ngartoseun pisan kana naon nu aya dina manah garwana. Kulantaran kitu gancang anjeunna sasauran leuleuy pisan. Nyaeta atuh enden, engkang teh geus beak dengkak ngan aya nu jadi anggehan teh. Can ka Bapak Indra, urang Cikadu Raja Polah teh. Sugan kadinya mah urang teh titik-titik. Sumuhun atuh engkang, perlukeun angkat sugan bae. Da geuning kieu asa teu paruruguh laki rabi, bari teu dibarengan gaduh anak mah. Abdi mah sok batik kabita ku batur. Nya mangkaning urang teh geus aya kana 4 taunna. Keun minggu hareup engkang rek merlukeun ka Cikadu bari sakalian ngalonggok sawah nu di Cisayong teh. Teu kedah sareng abdi. Ah ulah waka, tapi lamun engke ceuk Bapak Indra kudu mah nya sakali deui bae urang bareng ka ditu. Kacipta nya engkang upami urang sasauranana henteu kebat kalah karet ka carogena. Bari mesem Den Rukman nyusul ka sauran istrina. Lamun naon? Ah seengkang mah walau Neng Rukmini bari nyiwit carogena. Den Rukman ngagurubug satapokna deui. Itu si tukang ciwit teh bet kitu. Bongan tuda Neng Rukmini api-api kuraweud. Bongan naon? Paling ge di dinya walon carogena. Bongan naon di dieu? Bongan teu bisa entaeun, heug we urang teu boga anak.
Hi, japilu si engkang mah. Paling ge engkang na nu kitu teh mah. Da abdi mah teu aya turunan hapa. Cek nu nyarita mungguhing tarekah mah memang bogana jelema ngan parang henteuna kagungan nu kawasa. Seperti Den Rukman. Berkaditu berkadieu teh estu milari tarekah sangkan kagungan turunan. Jigana masing kudu dibeli ku rupa duit mang pirang-pirang oge moal burung ditebak. Sok mun kapalaina laksana. Ka Bapak Indra urang Cikadu teh jauh-jauh ge disusul. Sakur omonganana kudu kitu kudu kieu kabeh dijalankeun. Tapi nu jadi angan-angan mah jigana jauh keneh pisan Neng Rukmini taya kembang-kembangna baris kagungan putra. Aya hanjakalna nyaeta teu kersaeun angkat ka doktor. Nu matak teh oge pantes pikaheraneun. Apaan boh Den Rukman, boh Neng Rukmini kaluaran sakola. Tapi bet jiga nu anti doktor. Tayohna sieun, kudu meh baheulana mindeng disingsieunan ku sepuh, sieun dokter majarkeun teh. Lila-lila Den Rukman aya niat salingkuh, aya ngawayuh. Dabongan palai kagungan turunan teu kalaksanakeun bae. Tapi diemut deui ku anjeunna bet pohara beratna, apan prukna ka Neng Rukmini teh benang palai pisan. Sirikna teu meunang meuli-meuli. Kitu deui ninggal kana kasatiaan nu jadi geureha anu sakitu sumujudna. Bet piraku ditoker kitu bae. Meureun asup kana basa teu boga ras-rasan teh upama nepi ka dipikeun teh. Tapi lantaran kuat pisan pangajak tanggung jawab yen hirup teh kudu boga turunan, akhirna niat ngawayuh teh beuki gede. Jadi lebah dieu mah Den Rukman teh lain kajurung ku nafsu kaajak ku syahwat, estu lantaran hayang boga turunan bae. Ari nu nyandung biasa sok narencepan mung katangen ku nu kolot. Kitu deui Den Rukman, anjeunna teh meunangkeun urang Manonjaya. Cenah turunan menak Sukapura jenenganana Neng Rukiah. Pikeun dadakuna upama rek kilir, teu kurang ekol lalaki ieu moal nepi ka petolan. Paribasa rek nguruskeun batikan ka Garut tea, ka Bandung tea. Meting sapeting dua peting piraku teu diandal, da biasana oge sok loba urusan dagang. Tapi da sabuni-buni na tarahasi, tungtung namah katungtik oge tah nu boga Rusiah teh. Den Rukman katoh yan ku geureuhana, yan anjeunna ngawayuh, atuh pohara mentegeg manahna Neng Rukmini sanggeus uningan kitu teh. Mimitina anjeunna tiasa nahan, tapi nya saha atuh. Pi aweweunana anu daek dipangnyandungkeun di dua rasa, di paro asih. Kulantaran kitu dina hiji poe Neng Rukmini bari nangis sasauran ka carogena, pokna. Engkang, abdi teh parantos usaha sakedah pola, hoyong kiat nyorang katunggaraan, nu tumiba ka diri abdi. Nanging hanjakal teu kiat, abdi teh sanes teu abot ka engkang, nanging sasauranana teh kebat kaburu nyegruk manten. Manahna asa digerihan ku hini saur nu pohara seukeutna sarta cisocana murubut lirah lahang tina leungeun kabung jugrah. Den Rukman bareuheudeun sawatara jongjongan mah teu tiasa sasaurana naon, damelna ngan mencerong bae ka geureuhana. Jadi palai kumaha atuh Den teh, hoyong wangsul bae ka Singaparna. Sanajan 1000 dipondah salaksa diulah-ulah da Den Rukman oge pohara abotna, tapi Neng Rukmini maksa palai mulih ka sepuhna di Singaparna. Bade dijajabkeun ku Den Rukman oge, Neng Rukmini teh teu kersaeun kalah ka ngajak rencang kadeheus nu ngaran Nyi Upi. Cek manahna upama dijajabkeun ku carogena mah bisi engke teu kuat, hayang milu mulih deui ka Tasik. Ti Tasikna Neng Rukmini kadua Nyi Upi numpang kana kareta api. Sejajalan upama teu dibangbrangkeun ku Nyi Upi mah terus nangis. Ras kanu dikantun, ras kana nasib diri, mun dihariringkeun mah meureun kieu. Pileuleyan duh Cimulu. Pileuleyan dayeuh Tasik, lain kuring teu berat, rumasa ati katiti, teu kuat nyorang tunggara, dabongan di paling asih. Bagiakeun he galunggung, kuring ayeuna rek balik. Kereta api sing gancang bawa ieu diri kuring tuh ka kota Singaparna pigesaneun kuring nyepi.
Sajeroning terus ngembang cesoca Neng Rukmini oge ngartoseun yen ngawayuhna Den Rukman teh tayalian ti palayeun kagungan putra dabongan ti anjeunna mah hapa wae. Kulantaran kitu sakapeung anjeunna sok nembleuhkeun kalepatan kasalirana ku anjeun. Nah make dibere nasib kitu teu cara batur. Tapi ras deui anjeunna emut yen ari jadina putra teh kudu sarua suburna boh ti pihak istri boh ti pihak pamegat. Anak itu saha atuh nu mandul teh? Nah anjeunna atawa carogena atawa duanana? Sabenerna anjeunna kagungan keyakinan yen anjeunna mah henteu mandul, malah ari nurutkeun turunan mah turunan deres. Nah nya carogena nu mandul atanapi hapa. Tapi deui boh kitu boh kieu tetep teu raoseun ari dipangwayuhkeun mah. Da Den Rukman teh palai dipiboga ku anjeunna nyalira. Alim aya nu nyoro atawa dipimilih keduaan. Geus aya kana sabulana Neng Rukmini di Singaparna teh disusul mah disusul ku carogena tapi tetep mugen bae. Malah saban Den Rukman nepangan salawasna Neng Rukmini mundut dipirak ngan ku Den Rukman teu ditedunan kawantu nya aboteun keneh. Sajeroning kitu teu jauh ti bumina Neng Rukmini di Singaparna aya hiji duda nu jenenganana Den Kosim. Ari Den Kosim teh sering nganjang ka bumina Neng Rukmini sok ngadon catur sareng ramana nyaeta Juragan Santanu. Mimitina mah ngan maksad catur wungkul, tapi sanggeus Den Kosim uningaeun yen aya pirandaeun tur herang. Jadi aya maksad nu sanes, api-api ngajak catur padahal ngahelaran. Nah Neng Rukmini geus tuluy jadi randana atawa acan. Upama geus jadi randa rek dipegat gancang-gancang bisi kapihelaan ku batur. Dasar Den Kosim kagungan sifat donjuan atuh. Teu kaop ningali nu herang-herang, malah tampolana sanajan keur aya nu boga oge sok bisa ngolokna. Eta socana upama anjeunna keur ngadon catur di bumina Juragan Santanu, heug Neng Rukmini nembongan keur mairan cai upamana, hi malah weung da nepi ka teu kanyahoan yen patihna geus dihakan ku benteng. Teu panasaran eleh catur oge asal bisa neuteup nu geulis bae. Saur Den Kosim dina lebat manahna. Kumaha nya ti akaleunana sangkan bisa nyacapkeun kapanasaran. Beuki lila Den Kosim beuki wantun ka Neng Rukmini upama kabeneran ibu ramana keur sugung sok mangkalan ngajak ngobrol sempal guyon di tepas atawa di pertengahan. Parantos uningan Den rancapaku Den Kosim naros ka Neng Rukmini bari ngalereskeun udengna. Parantos nanging kapungkur, parantos lami nuju budak walau Neng Rukmini bari ngusap damisna. Tung rema Neng Rukmini nu keuna kana damis nu bangun hipu ku Den Kosim ditingali pogot pisan. Cek dina manah Den Kosim, duh eta pipi ku pikabitaeun. Bisa kira-kirana aing ngolo manehna kitu. Tapi ari nu kedal mah kieu. Palaya mengan karancapaku Den. Ditaros kitu Neng Rukmini teu ngawaler kalah ka imut bari rada ngabalieur. Puguh Kang teh gaduh situ di ditu. Dinten Senin Payun bari diboborkeun. Gerau paminden ngersakeun angkat ka ditu. Urang nyobek lubang. Ah, da abdi mah tara kana lubang, saur Neng Rukmini. Sok kana naon wae atuh. Den Kosim nyusul gancang pisan. Tina ngaraos yen pancinganana rada nyanggut. Duka ah. Kana lauk emas rupina. Mangga ada seueur bibit nu sageung kumaha oge moal dikoretkeun. Neng Rukmini uningaeun yen Den Kosim teh ngolo sarta dina manahna anjeunna janji yen rek kiat pikeun niatan manahna anjeunna ngemut-ngemut carogena nu ditasi. Cek manahna, nah da aing nyingkahan salaki teh lain ku teu suka, tapi ku nyeri dipangnyandungkeun. Ayeuna keur segah heula. Jigana mah Den Kosim oge uningaeun naon anu aya dina manah Neng Rukmini. Kulantaran kitu anjeunna sering nyaurkeun yen pangjapilusna lalaki tayalian nyaeta lalaki nu daek nyandung, tuluy ngagogoreng lalaki nu boga laku kitu mejarkeun teh. Da upami wenang rekes ka Gusti Allah. Engkang mah rek minta sangkan kabeh lalaki nu daek nyandung dikanarakakeun. Estu pinter pisan ngolo-ngolona teh.
nepi ka akhirna Neng Rukmini nu asalna sakitu pengkuhna teh rada ngolembar da kabujuk ku saur nu matak lucu kagembang ku ucap nu direka-reka nepi kalat bae lali yen eta teh racun nu ngabahayakeun. Jadi cios senden bade ngiring karanca paku teh Den Kosim naros ka Neng Rukmini ku sora nu gandung tanaga gaib. Muhun hoyong nanging kumaha nya ulah Neng Rukmini. Lah gampil. Sur Den Kosim beri teras ngiserkeun korsina nyakatan Neng Rukmini. Kieu atuh upami teu palai dicuriga mah. Tuluy haharewosan Neng Rukmini unggut-unggutan tanda satuju. Sanggeus duanana sapuh nyeh arimut semoga lumbira nakar. Isukna kabumi Neng Rukmini aya Mauti urang kalawagar jurungan Den Kosim. Manehna mindeng kabumina Neng Rukmini teh sok nganteran lalab atawa buburuh nutu. Den, geura ieu nyalingit, hatur lumayan, kengeng ngunder kuring ti Cilembu. Ngomongna dibedaskeun ameh kanyahoan ku saeusi bumi. Sanggeus kitu pok ngaharewos. Den, saur Den Kosim, ulah lali enjing teh. Neng Rukmini unggeuk tanda ngartoseun. Pok deui Mauti ngomong dibedaskeun. Puguh mate Den, gaduh sawah satapak pecang di Cilembu bade dipibuatan. Tada teuing pibingaheunana upami Enden kersa ngadon memerangan di ditu. Kitu wae ngadon ngarebol puncak manikna geura resep. Nya Mauti bangun resep weler Neng Rukmini. Ih kantenan bae. Mauti nempas gancang naker. Aya saung ranggoan geura paragi nyernakeun salira. Tuluy ngaharewos. Iraha kitu. Iraha Mauti dibuat teh. Numawi enjing na bade ngersakeun ngiring Enden teh. Hayanglah. Atuh nujukan bae ka tuang ibu upami bade mah. Pok ngaharewos deui. Dugi kata bu sabaraha dibuatna kitu. Nepi kata bu sabaraha Mauti dibuatna sur Neng Rukmini. Ari Enden atuh kawengian oge moal lugi kakulem di sisi curug. Apan gaduh sasaungan awan-awan bae mah di ditu teh. Nyanda kampuh bae bilih tiris. Keur kitu jol ibuna Neng Rukmini nyampeurkeun kanu keur ngarobrol. Nah nyamin rek milu ka Cilembu isukan. Hoyong Bu, ulah Neng Rukmini bari terus ngareret ka Mauti. Upami diwidian kitu sotenan Mauti ngengklokan. Kumaha Bu diwidian? Neng Rukmini naros ka ibuna. Nya jik wae atuh ngan ari sabisa-bisa mah ulah nepi ka meuting melang. Sumuhun ketang saena mah ulah ngawengi ceuk Mauti ngahaminan ibuna Neng Rukmini. Nanging lah da aya Mauti ieu upami aya kitu kieu mah teu meuleuhkeun bae ka Mauti. Di satengahing jalan Mauti bari ngagilir-gilir sisigna nyarita dina jero hatena. Rek sabaraha nya maresena Den Kosim ka aing. Hasil jigana ieu. Kacaritakeun isukna Neng Rukmini geus saged rek angkat ibu ramana mah percanteun bae yen anjeunna rek ka Cilembu jeung Mauti padahal ngan dadaku wungkul sidik geus paheut janji rek karanca paku. Teu lila jol Mauti pokna mangga atuh Enden urang angkat. Mihapenya anak kami sur ibu Neng Rukmini ka Mauti. Upami aya merang pare kana wetisna oge tangtos kukuring dipangnyabutkeun walon Mauti bari ngareret ka Neng Rukmini. Neng Rukmini nyeh imut waktu ibuna nyelang ka dapur heula pok anjeunna sasauran. Pinter pisan mak mah. Atuh da mana janten utusan Aden oge cenah. Tuluy Mauti jeung Neng Rukmini arangkat ti bumina. Celakan radelman pesenan nu geus ngadagoan di tanjakan Cikirei. Tidinya laju ke tempat gesan janji jeung Den Kosim karanca paku. Waktosna kabujeng see pamiarsa. Sakitu heula anu tiasa kapihatur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.